Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas genep. Alhamdulillah tepang sareng ibu Bu Desi dina video pangajaran basa Sunda. Dina video ayeuna bade dipedar materi kangge hidep penilaian akhir semester hiji atanapi PAS. Nu sakedap deui ku hidep bade dilaksanakeun. Mangga sateacana dikawitan urang sasarengan heula ngadua. Bismillahirrohmanirrohim. Materi nu bade diujikeun dina PAS nyaeta pangajaran 2 sareng pangajaran 3. Pangajaran 2 kahirupan turta nyaah bumela kalemah cai. Pangajaran 3 tokoh nu manggihkeun. Materi dina pangajaran 2 nyaeta kawih, karangan argumentasi, kalimah aktif jeung kalimah pasif, rarangken tukang ing atanapi ning. Materi dina pangajaran 3 nyaeta maca biografi, nyusun biografi, kalimah pagawean, babasan jeung paribasa. Prak ayeuna ku hidep titenan pedaran tina unggal materina. Pangajaran 2. Kahirupan turta nyaah bumela kalemah cai. Bumela kalemah cai nyaeta mika cinta, ngajaga tur ngabela lemah cai atawa bangsa jeung nagara. Ku cara ngaronjatkeun ajen bangsa dina sagala widang kahirupan. Kiwari sakumna bangsa Indonesia bisa ngarasakeun kahirupan merdeka lepas tina jajahan bangsa deungeun. Tapi gangguan jeung ancaman kana katentreman henteu leungit sagemlengna. Boh ti mancanegara, boh ti sawatara rahayat anu ngarasa kurang sugema ka pamarentah. Kukituna bumela kalemah cai tetep jadi kewajiban anu kudu dipilampah ku sakur warga negara. Sanajan teu kudu bari ngangkat senjata di medan perang. Silih rojong dina ngahontal kamajuan sangkan sakumna rahayat raharja sugih mukti jembar wibawa. Pancen utama para nonoman salaku generasi nu neruskeun harepan para pajuang bangsa nyaeta soson-soson diajar, nyukcruk ilmu nyupri pangarti, sangkan perjuangan ngungkulan kahengker dina widang atikan tereh kahontal hasilna. Aweuhan uar pangajak anu ngahudang sumanget pikeun ngaraksa bangsa Indonesia sangkan tetep sabengketan ditepikeun ku rupa-rupa cara. Di antarana kaunggal dina rumpaka kawih anu tangtu leuwih gampang nyerep kana hate. Boh keur nu ngawihna, boh keur nu ngaregepkeunana. Regepkeun ku hidep ieu kawih sabilulungan tengetan eusi nu kaunggal dina rumpakana. Dina kawih sabilulungan kaunggal eusi rumpakana nyaeta sumanget urang dina ngajaga persatuan jeung kasatuan bangsa atanapi bela nagara. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi nyaeta tulisan atawa karangan anu eusina ngajentrekeun hiji perkara kalayan dirojong ku alesan nu kuat. Sangkan anu maca yakin tur percaya kana pamadegan anu disodorkeun. Eta tulisan teh ilaharna sok disartaan ku alesan, bukti, data, atawa kanyataan. Pikeun nguatkeun pamadegan atawa pamanggihna ti pangarang.
Kalimah aktif jeung kalimah pasif. Naon nu dimaksud kalimah aktif jeung kalimah pasif? Sarta naon nu ngabedakeun kalimah aktif jeung kalimah pasif? Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna atawa subjekna ngalakukeun pagawean anu ditetelakeun atawa dituturkeun ku caritaan atawa predikat. Contoh kalimah aktif. Unggal warga miara kabersihan. Praktitenan. Jejer dina eta kalimah nyaeta unggal warga. Ngalakukeun pagawean nyaeta miara kabersihan. Atanapi miara teh disebat oge caritaan atawa predikat. Contoh nu sanesna. Para siswa nulis karangan basa Sunda. Para siswa salaku jejer dina eta kalimah ngalakukeun pagawean nyaeta nulis karangan basa Sunda. Atanapi nulis disebat oge caritaan atawa predikat. Dina kalimah aktif jejerna ngalakukeun pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejerna atawa subjekna ngarandapan pagawean anu ditetelakeun ku caritaan atawa predikat. Contoh kalimah pasif. Kabersihan dipiara ku unggal warga. Praktitenan. Jejer dina eta kalimah nyaeta kabersihan. Ngarandapan pagawean atawa dina basa Indonesia disebut dikenai pekerjaan nyaeta dipiara. Kecap dipiara mangrupakeun caritaan atawa predikat. Contoh nu sanesna. Karangan basa Sunda ditulis ku para siswa. Karangan salaku jejer dina eta kalimah ngarandapan pagawean atawa dikenai pekerjaan nyaeta ditulis. Kecap ditulis mangrupakeun caritaan atawa predikat. Dina kalimah pasif jejerna ngarandapan pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Rarangken tukang ing, rarangken tukang ning. Tengetan kalimah-kalimah ieu. A. Bakating ku nyeri hing bae manehna ceurik. B. Kamerdekaan Indonesia teh kersaning Allah nu Maha Kawasa. Dina kalimah eta aya kecap bakating jeung kersaning. Kecap bakating jeung kersaning upama dirucat kecap asal jeung rarangkenna nyaeta bakating kecap asalna bakat ditambahan rarangken tukang ing. Kersaning kecap asalna kersa ditambahan rarangken tukang ning. Rarangken tukang ing diangge upama ngantet kana kecap asal nu aksara panungtungna konsonan. Di antarana mungguhing, bakating, awahing, jeung sajabana. Rarangken tukang ning diangge upama ngantet kana kecap asal nu aksara panungtungna vokal. Di antarana kersaning, estuning. Rarangken tukang ing atanapi ning mangrupa pangantep pikeun kecap-kecap asalna. Pangajaran 3. Tokoh nu manggihkeun. Tokoh anu manggihkeun teh nyaeta jalma anu tos hasil manggihkeun hal-hal anyar
utamana anu patali jeung teknologi. Biasana mangrupa barang atawa cara-cara ngabudidayakeun barang-barang nu tos nyampak. Sanajan para tokoh anu manggihkeun biasana tos jadi tokoh ilmuwan, tapi dina manggihkeun hal-hal anu anyar teh sok dumasar kana rupa-rupa pangaweruh ti ilmuwan sejenna. Manggihkeun hal anu anyar anu gede mangpaatna bisa kahontal lamun urang soson-soson diajar sarta suhu nyukcruk ilmu bari teu kendat ibadah. Luyu kana paribasa-paribasa ilmu tungtut dunya siar agama wajib lakonan. Maca biografi. Maca biografi tokoh tangtu loba mangpaatna. Urang bisa neuleuman kahirupan nu kungsi disorang ku eta tokoh. Nyonto sagala kahadean anu kungsi dipilampahna. Sarta nurutan lengkah usaha nu kungsi dilaksanakeun enggoni ngahontal cita-citana. Nyusun biografi. Biografi teh nyaeta karangan ngeunaan sajarah hirup atawa pedaran ngeunaan kahirupan hiji jalma ti mimiti dilahirkeun tepi ka kolot. Malah tepi ka mangsa eta jalma tilar dunya. Dina biografi oge dicaritakeun pangalaman suka bungah atawa pangalaman susah tur sedih nu kungsi kasorangna. Kitu deui sakur jasa, karya, tur hal-hal hasil tina pagaweanana. Pikeun nulis biografi atawa riwayat hirup hiji jalma, sahenteuna kudu ngebrehkeun hal-hal anu patali jeung kahirupan eta jalma. Anu ngawengku kalahiran jeung asal-usul kulawarga. Dedeg pangadeg jeung karakter, atikan di sakola atawa paguron anu kungsi disorang, jabatan atawa pagawean anu kungsi dilakonan, pamanggih jeung gagasan, hasil karya atawa hasil tina pagawean, kaunggulan dina widang anu digarap, sarta pangajen anu kungsi ditarimana. Kalimah pagawean. Kalimah pagawean nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap pagawean. Contoh, pun bapa maos koran. Wangun eta kalimah sanggeus dirucat nyaeta jejerna pun bapa. Caritaan maos objek koran. Contoh sanesna. Anjeunna ngawulang di SMP. Wangun eta kalimah sanggeus dirucat nyaeta jejerna nyaeta anjeunna. Caritaanana ngawulang. Katerangan di SMP. Contoh nu sanesna. Bibi ngagoreng tahu di dapur. Wangun eta kalimah sanggeus dirucat nyaeta jejerna bibi. Caritaanana ngagoreng objek tahu katerangan di dapur. Dina contoh kalimah eta katingali yen kalimah pagawean utamana ditangtukeun ku warna kecap nu jadi caritaan. Nyaeta mangrupa kecap pagawean. Wangun kalimahna bisa lengkep aya jejer caritaan, objek jeung katerangan. Bisa oge teu ngangge objek atawa teu ngangge katerangan. Babasan jeung paribasa. Babasan nyaeta susunan kecap nu hartina teu sami jeung harti sabenerna. Mangrupa kalimah ringkes anu diwangun ku dua kecap dilarapkeun kana kaayaan anu teu dijentrekeun sagemlengna. Contoh babasan amis budi.
Hartina henteu kucem atawa judes, kasasaha someah tur darehdeh. Paribasa. Paribasa hampir sami sareng babasan dina hal kecap-kecap anu dianggena. Tapi kalimahna leuwih panjang tibatan babasan, sarta ngandung harti anu leuwih jero, mangrupa picontoeun atawa pientengeun. Contoh paribasa, adean ku kuda beureum. Hartina agul sarta ngarasa ginding ku barang meunang nginjem. Barudak sakitu materi anu dipedar persiapan PAS Basa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat antara.